barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana petepang dangu deui sareng carpon ti barayakita.com. Ayeuna urang sami-sami dangukeun carpon dina judul Cangkurileung jeung Caladi kengeng Bapak Ahmad Bakri. Manghanyangakeun wilujeng ngadarangukeun. Bisa laluasan neuteuk beungeut teh sieun pajar kumaonam ongko itu na bangun caringcing deui teu daek langah unggal direret nyampak keur nyerangkeun duka mun rarasaan kuring bae mah asa disarangkeun bahwa itu mah teu nanaon bahwa keur nyerangkeun kaayaan di luar panasaran direret sekali deui bedus teh kalah kagok pisan panon teh patepung geuwat ngalius era leungeun rampang rempeng neangan paneker di nama mejaan padahal dicecek tita tadi beuki arawe katangen kasima red deui sote lain hayang ngajajankeun panon teu geus teu usum keur pantar kuring mah teu kaanteur ku umur ongkoh nanaonan lah panasaran teu kaampeuh najan ukur sareret-sareret hate teh keukeuh asa geus wawuh di mana iraha nyaeta duka da inget-inget can kainget keneh pikiran ngacacang kemana-mana bebarayaan laer anu geus kateler-teler kabeh dipapai saurang-saurang lain nu wawu meueusan anu tepung ukur saliwat-saliwat sakali deui dua kali deui geusan nganjang digeusan nyaba kalerna semet Cirebon kidulna semet Cijulang ngulon ngetan sakur nu geus ka amah waleh teu kapanggih tapi keukeuh ceuk hate teh pola banget gitu geus kungsi ka gambar dina ingetan teh teu hate teh teu beunang dibobodo panasaran direret sekali deui sugan beuki sidih sugan tereh ka inget kalaka beuki era nyampak deui manehna keur nyerangkeun asa eleh jajaten ceuk hate teh kudu nama itu awewe anu eraeun teh ari ieu bet sorangan anu asa kasima nah bet kawas anu anteng-anteng teuing manehna neuteup ka kuring ceuk hate teh kawilang wanian deui tadi nama paneker anu dipake nyumputkeun ka era teh ayeuna mah map blak dibuka api-api macan nalaah hasil-hasil muktamar padahal pikiran mah teu kadinya ieu panon poe nyorot ka jero kuring ngareret keluar blong weh teteh nyawan teh sawah upluk aplak lemur-lemur teuing arencelo di ditu di dieu jalan gede ngabulungbung tembong mobil lapat-lapat ditungtung deuleu pagunungan ngadingding semu paul si horeng geus nepi ka lebak jero harita teh bari nyawang pemandangan anu sakitu endahna teh pikiran mah keukeuh we ngotek tak gambar beungeut awewe anu nyelap dina tungtung ingetan waas asa tetinggalan ditanyakan Cigaru ceuk manehna kawas anu ngomong sorangan kuring orejat pikiran asa dicentok disakalikeun dibawa balik ka baligesan ngajadi red kanu ngomong geuning kaos anu imut nya kitu ngajak imut maksudna teh rek milu imut sieun nyalahan kuriak wae disebut cunihin teu nanaon ceuk hate teh imut mah taya gorengna nemongkeun sopan santun kanu ngajak ngomong tapi rek disusulkeun asa cuma bari manten piraku aya imut pilih genti asa teu lumrah teu merenah teu weh red deui keluar tanyakan Cigaru cenah nyawai asa tetanyawan ditanyakan Cigaru di lebak mayakpak pasawahan bantar dengdeng ngawates ka lemur dina tutugan pudunan kacipta keneh aya warung nenggang lenyap hate teh balik deui ka taun 41
Brehweh anu ngageblay kepat bari di payung mendung. Hareupeun warung eureun, malika tongoh gugupai tuluy ngulang-ulang payung. Red kanu diuk di hareupeun nya teu samar, kapanggih ayeuna mah inget paingan. Daha teh mah tara kacolongan. Keur mejana menter galaksi nongnong, oge memeh Isa teh sok rerencepan turun ti masjid. Hayang megat nu baralik ngaji, panasaran mun sapeting teu padeuleu teh. Ukur padeuleu sareret sewang, teu nanaon deui. Palemek can wani, asa ngonci sungu teh. Ukur amekan ngahegak asa capek, nenyo anu nyuhun Quran bari nyampaikeun mukena kana tak-tak. Ngabring papada parawan tas pangajian. Itunya kitu ukur ngareret. Komoda pentil kene pisan, moal leuwih 13 tahunan umurna. Duka kumariak beungeutna nenyo anu megat unggal peuting teh teu sidik da poek. Ukur sacaang-caangna ku cempor atawa sakapeung mah obor. Can wau da budak anyar nuturkeun lanceukna mantri guru. Tapi aya bejana ti ucih baturna ngaji. Bajar sok nanyakeun sacenah anu sok megat unggal peuting teh. Ku sakitu ge asa gede hate, asa dijelemakeun make siga nu panasaran. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mimiti palemek teh basa mantri guru sakulawarga di onang dahar di saung sawah ku Bapak Kuring. Di ditu cenah cekolot teh barudak mamisah ulah ngarewong ka kolot. Brak atuh ngariung papada budak dina tetelar tukangan saung. Harita mimiti wawuh nya teh make ngobrol sagala. Mimiti sakecap dua kecap, lila-lila beuki lancar. Si horeng galecokna keur ari geus wawuh nya mah. Ari pegat balik ngaji tara luput sok ngalungkeun imut. Kuring gesok tuluy marengan nepi ka lawang ngaburuanana. Mimiti harwas harewos badami ulin ka ditu ka dieu poe anu. Lanceukna mantri guru teh tara make curam-caram asal loba batur. Kuring oge da teu wani paduduaan mah teu usum wae ongko harita mah. Inget basa ngalajamu ka pangangonan. Sakitu geus meunang sagemolan sewang teh make keukeuh menta anu dicakal ku kuring. Ieu mah tos digegel cek kuring teh. Sawios cenah. Bangun amis eta mah. Ngomong kitu teh bari ngarebut jambu anu kari sapotong tina leungeun kuring. Amo di dahar. Eta hate bungahna harita. Moal kitu mun teu kitu ceuk hate teh. Mani asa geus nu kuring wae manehna teh. Babaturan ge nyarahoeun ngagonjakna teh beuki nya. Manehna teu majar kumaha. Ukur bareureum bari alangah elenge. Kuring menang deui nu asak mah direbut deui wae, najan geus dipeulaan digegel oge. Lila-lila man wagaronyak teh baru senen, malah kawas anu nyarahoeun. Api-api ngasruk, nareangan jamu kanu rada jauh. Lur wae kuring jeung manehna mah pada ningalkeun. Gek dari ukanapeun tangkal jamu anu ngaroyom bari nyawang ka lebak. Kakara harita ngerasa dieu kurendengan, hate ratug teu puguh. Loba pi omongan tapi hesepop. Pahanang-hanang wae menang sababara jongjongan. Ukur sakali-kalieun selih reret. Ditungtungan ku ngarenghap. Tuluy nama kaditu ka dieu wae panon teh ka lebak teh. Asa beuki enda dedeleuan teh. Lemur cimuncang sigan nempel dina gawir mun cara batu newel mah katoe satige gorolong wae ka lebak ka walungan si jolang. Mimiti sakecap dua kecap geus dimimitian mah teu burung galecok ngobrol teh. Ongkoh manehna bangun mere wawanen. Ngobrol kitu we nyaritakeun karesep di pangulinan, pangalaman di sakola. Erana ditangtungkeun hareupeun kelas beda kaberangan. Leok kana ngabungbang usum caang bulan. Mengkau deui kana marak basa kuring nepi ka tuluy muriang di pati lele. Lebah mana nu di patil teh? Cik manehna. Iya inung leungeun. Mana? Cenah bari nyekal inung leungeun kuring tuluy dialak ilik. Pirage di pati lele tur geus lila make siga anu panasaran neangan urutna.
Padahal bareto ge da teu kungsi nyeda. Geus buh ge teu manggihna naon, teu dilesotkeun deui ieu. Dikekeukeuk wae indung leungeun teh, diantep we da kuring resep. Malah mun geus wani mah hayang dipajejetkeun ramo teh jeung nu manehna. Kang Ujang tos uningat Cibaru, ceuk manehna bari ngareret. Teu acan, yeh, geuning kurung batok eleh ku abdi. Kaditu geura Kang Ujang, da teu gaduh wargi di ditu, pan sareng abdi. Nanging kampung Ciawaru mah, kecamatan ge kecamatan Sikluk. Moal betah Kang Ujang mah. Ah, betah we ari sareng Neng mah. Manehna ngagentak ngalieuk, tuluy neuteup ka kuring. Rai beungeutna beureum, celetot nyiwit pepeuteyan. Kayak upami abdi wangsu ngiringnya Kang Ujang. Resep geura. Tuh mentasna leresan ditu kana rakit. Cenah bari nunjuk Cijolang bari rerangkasan. Capek-capek jajan di warung. Bari reureuh, resep teh bade Kang Ujang? Bade, awas mun bohong. Cenah bari ngadelek ogo, reketek. Indung leungeun kuring dikeupeuh satarikna. Da can dilesotkeun teh tadi oge. Puka-puka kadengnya babaturan 3 robas tina ruyuk tas ngalapruk. Teu leuwih ti kitu tapi asa beuki pageuh. Pacangreudna hate teh reug-reug jeung agul pada ngagonjak teh. Malah sok rada keuheul mun aya babaturan anu teu milu ngagonjak teh. Siga nu kiruh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Heuleut sabulan meureun ti harita, tepung di jalan manehna bangun sedih. Aya nu mapageun cenah ti lemur kudu balik isuk jeung nu mapageun tea dulurna rek dikawinkeun. Lanceuk nama mantri guru tea jeung bojona paneuri muruprung karyaan. Ngagohet ngajak ka ditu sajangji bareto. Hate merod hayang milu ka cipta piresepeunana. Tapi berat ninggalkeun lemur da kolot keur hajat nyunatan adi. Pageto gereseana sunatan mah, tapi isuk rek dirame-rame diturun mandikeun. Bingung hate teh. Milu kumaha teu milu kumaha, mana teuing kolot amekna. Tungtungna sasadu bari janji sugan pareng ka hareup rek dituluskeun. Semet sanggup jajab nepi ka Cigaru, leuwih ti dinya mah sieun teu kaburu kana turun mandi. Isukna di tengah-tengah pudunan Cigaru lebah anu ngemplang ka lebak, kuring mileleuyankeun manehna. Ngomong teh asa bareurat kapiheulaan ku sedih. Lenghoy manehna mudun nyusul nu marengan tea. Utusan ti lemurna. Ge kuring diuk dina gili hanapeun tangkal salam. Diserangkeun wae anu keur mudun teh. Meus-meus les leungit lebah pengkolan. Breh deui ka tembong, beh lebak anu negla. Kitu jeung kitu wae kawas budak anu keur ulin susumputan. Lebah warung anu nenggang dina tutugan pisan pudunan. Manehna eureui tuluy malik ngajanteng, buru-buru kuring nangtung. Rupana wae katembongeun, dagewat gugupai ku sapu tangan. Kuringnya kitu deui, maneh hayang jeng luncat ngalayang ka lebak. Hayang geura 2 minggu deui, da geus paheut tadi. Poe Rebo 2 minggu deui kuring kudu ngadagoan lebah dinya urut papisah tadi. Les we geus kitu mah, manehna teu tembong kateureuy ku lemur bantar dengdeng. Heuleut 2 minggu dina poe anu jangjikeun, ti lohor keneh kuring geus ngadaweung dina urut bareto. Panon kali tu wae ka lebah warung anu nenggang teh sajam 2 jam asar weh. Tapi manehna teu tembong-tembong, rajeun teh aya nu kulampreng, anu nanggung, anu nyuhun wae tos ti haruma meureun. Budak angon ngiringkeun munding. Nepi ka reupreupan, nepi ka isukna deui, minggu deui, mang puluh-puluh taun. Kakara tepung deui ayeuna dina kareta api. Neng teh ieu teh ceuk kuring bari ngorejat. Manehna imut bari ungeuk. Song wae sasalaman. Da abdi mah emut tingawitan serog oge. Nah tuh sanes mariksa ti payun. Meni asa taak ngemut-ngemut da keukeuh hate mah teu kapalingan. Teu da biasa pameget masok tamelar. Teu kaup anggang sok gampil lali. Cenah bari imut kawas anu ngaheureuyan. Dupi istri tara tamelar, hanas ngahehero di Cigaru.
Mena imut banget na berem tuluy ngarenghap. Ari ras kaharita 2 lugi ka ayeuna sok asa gaduh dosa. Bade mios teh kabujengku serat tipun lanceuk. Padahal name sababaraha dinten wangsul teu lemur eta teh ngawinkeun tea. Ulah kaditu deui cenah daguan we engke dipapageun dangkang dipindahkeun ka Tarogong. Teu weh teu cios mios. Mau dicarioskeun raosan abdi harita mah isin. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Jep jempe sawatara jongjongan taya anu lemek. Cara kuring we kawasana manehna ge keur ngawawaas lalakon baheula. Geus reureuh ngalamun tuluy silitanya kaayaan ringkesna lakon ti barang papisah baheula. Makanya redet hate teh ngadenge pajar manehna harita keur ngaranna ditinggalkeun maot ku salakina. Ongko geulisna can luntur, bubuhan bisa ngome awak kawasna. Mani asa breh deui lalakon bareto asa dihanapeun tangkal jamu dikekeuweuk inung leungeun. Geus kitu mah kuring ge waleh balak ayeun keur ngaduda. Duka tetenyoan kuring wae manehna siga ngarenghap ngadenge carita kuring kitu teh. Rai deui beungeutna beureum. Mun daekeun mah ceuk hate teh malaur di imah aya anu ngawulaan. Buah nya rek aya jodoh pakokolot. Kuring janji rek anjang teh giyak pisan manehna ngamanggakeun. Tos lami tuang raka teh pupusna kirang langkung 3 tahun kasawat naon teu damangna. Ceuk kuring tambah teuing. Hitung-hitung nembongkeun bela sungkawa. Teu udur maot di pertempuran. Di pertempuran? Ceuk kuring orejat. Di mana? Di Blitar Selatan. Ari kitu tentara tuang raka teh sanes. Hate ngagebeg lain tentara maut dina pertempuran di Blitar Selatan. Boa-boa cek hate teh. Serang sawai atuh di bumi abdi we sorangan. Terpatos aya di rorompok ongkoh. Da ayeuna mah kedah ngoreh sorangan. Teu kagungan putra gaduh hiji ge lalaki duka di mana. Duka aya kene duka tos. Rahuh we bangun anu sedih. Har ari kitu kumaha tahun 63 disakolakeun ka Peking. Kedahna wangsul kabujeng eta tea. Kajadian sasi September tea. Dugi ka ayeuna teu wartos-wartos. Kuring teu lemek ungeuk-ungeukan we. Bari neuteup ka nyirana anu keur tungkul nyonyoo sisi samping. Salakina kitu, anakna kitu. Sahanteuna manehna ge ceuk hate teh. Kuring ngarenghap dasa capek rarasaan teh. Kacipta baheula manehna balik ngaji nyuhun Quran nyampaikeun mukena. Breh deui kalangkang jenderal-jenderal anu gugur di lubang buaya. Renghap deui. Nu tadi geus galecok teh jadi karagok deui ngobrol oge. Teu asa baheula hanapeun tangkal jamu di pangangonan. Hayang aya jodoh pakokolo teh duka ari kieu mah. Asa moal sauyunan, lir cangkurileung jeung caladi. Beda adat, beda kabeuki. Kuprak aya nu ragrag tina lahunan. Mani teu karasa awahing ku anteng ngalamun. Kuring dongkok ngarawatan map oleh-oleh hasil muktamar. Tamat mitra kaum dangu. Cag urang cekapkeun dugi ka dieu. Carpon dina judul Cangkurileung jeung Caladi kenging Bapak Ahmad Bakri. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com